Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah. Ketika orang sholat Allahu Akbar panas cik watak urang mah embung jasa hareudang teh jahayang nama tiis ngahiliwir tapi dibere panas perangan ku urang ye cak watak da ieu mah watak ngan aing keur merangan watak dek jeung Allah aing mah mulai roh ngomong cak roh teh sia mah hayang ngeuneunahan bae hayang tempat anu sejuk dahar hayang ngeunah beuteung hayang sebecak roh atuh eta mah urusanna zahir aing tirok diurusan ku sia iraha aing diurusan ku sia aing teh hayang maca Quran aing teh hayang nyaho ka harti Quran aing teh hayang nyaho kana rahasia Quran ku sia teu pernah diparaban aing nu diparaban teh zahir malulu ribut roh jeung awak ketika terus urang ngadidik roh bakal ngomong ke awak ketika awak urang lapar dahar cakroh tuh sia deui bae dahar ketika hees tuh cakroh sia deui bae hees aing mah can diparaban-paraban ketika dur zohor urang hees tuh bagian aing hees deui bae cakroh ieu rahasia atuh mere dahar ka aing goblok tolol cakroh roge nyarekan ka awak urang nyarekan ke awak urang ketika urang ngaji babarengan reup hees cakroh teh tolol sia deui bae ira deuk beresna tuh geus pugutun tuh sia molor keur ngaji ge hees bae ai deuk ira diparabanana tuh ketika urang maca Quran kakarak menang sayat 2 ayat aju bae sadaqallahul azim goblok cakroh tolol sia deui bae asal kajen kumaha ge coba ta sadaqallah naon ge bener bae ngopi tuh kan cakroh teh ya terus sia deui bae ai iraha diparabanana roh marah antap cakroh ke di akhirat sia aya dibeulem sia caritakeun sifat bareng urang mah hese sebab ieu mah lain kudu dibicarakeun tapi ieu mah kudu dirasakeun okos urang boga kabogoh eta kabogoh nempel di hate urang jadi aya bae tadi hate teu daek poho-poho kacipta ku urang biwirna irung hunung sagalana aya di jero hate okos kuari resep kana cincin eta cincin ka bawa salat aduh luar biasa mun teu batal mah bari salat ge ngagosokan cincin eta lah jadi teu leupas tina masalah cinta heula ketika jelema ieu boga rasa cinta bakal poho sagala-gala mantak aya bahasa cinta adalah buta cinta teh urang mah caritana ngan sakadar ka awewe bae urang bogoh ka awewe di belah kidul sedengkeun mun urang dekat ditu ngaliwatan kuburan terkenal kuburan eta asal jam 11-12 ka ditu osok aya ririwa ongker luar biasa tapi sugan urang sieun kaririwan henteu hujan ngelecrek angker nu luar biasa poek listrik urang boga janji jeung kabogoh urang kajen teuing kumaha ge apapun yang terjadi sekalipun nyawa taruhannya wow eta memperjuangkeun itil kos kitu aduh Gusti ya Allah eta cerita cinta kuari jelema memperjuangkeun dagang karena manehanana nu ditingali teh keuntungan dina perdagangan nyana aya perjanjian nu piuntungin
walaupun kudu nyebrang gunung, nyebrang lautan, make udara dan lain sebagainya dilakonan baik. Tesaetik nu kudu transaksi di Singapura, tesaetik nu kudu transaksi di Amerika, tesaetik nu kudu transaksi di Belanda. Demi keuntungan pokoknya mah wajin teuing kadengikeun layan ngubrus malulu tetep baik kumaha engke wae. Cinta dunia seperti gitu. Jelema cinta jabatan hayang jadi bupati. Nu tilok silaturahim didatangan ku nyana lolondokan ka dieu kudu make pakaian ieu, ka dieu kudu make pakaian ieu. Terus baik ternyata tina nyana lolondokan jadi bunglon beneran. Iyalah akibat cinta, perlu dibere, perlu disanjung. Terus iya sebuah cinta. Lamun urang geus cinta ka Gusti Allah, kajian kukumaha ge dibelaan baik. Urang resep jasa berjamaah kebeneran poek listrik. Di samping eta hujan raja ngaririncik lantaran urang geus kagambar ganjaran 27. Pokoknya tidak mau tahu berangkat baik ke masjid sekalipun tipaleset. Iyalah karena cinta Gusti Allah melalui sholat berjamaah. Masya Allah, ku cinta mah beak-beak. Karena ia dididik soal urusan batin nyana geus dibere ala kadar celah-celah karasa kunyana tenang mah. Padahal tenang mah lain pinis. Padahal karomah mah lain tujuan nama lain tenang lain karomah hiji Allah ngan awalnya dibere satu ketenangan sakinah. Di dieulah manehanana berani mentang mata batur sare nyana hudang, batur sebeuh nyana lapar, batur gagayaan nyana cumplang-campling. Naon ieu masalahna? Cinta Allah. Geus teu maelu kajen kukumaha ge. Dinasehatan ku sasage euy sia kunaon edanan seuri bae. Sia kunaon atuh ieu bangona walah wala seuri bae. Sia kunaon atuh beda ti sasari seuri bae. Sebab naon? Sebab aya satu kenikmatan nu batur teu jauheun nu hese dijabarkeunana. Percis kos jelema mimiti kawin jeung nu geulis dipegateun kawin deui jeung nu geulis pegateun deui kawin deui jeung nu moal pohara jasa dipegateun deui celek kawin jeung nu jore. Masya Allah tetep bae adem ayem. Kabeh ngomong sia kunaon ieu pamajikan kahiji kadua katilu kaopat ganulis dipegat-pegateun ari ieu sia mani terus bae. Ada satu kenikmatan. Aduh hiji tilok marah, kadua ngusapanana pohara, belana ka aing luar biasa. Ngagairahkeunana jeung nganasehateunana. Ya, pokokna mah soal rupa mah kos kitu. Pokoknya jangan dilihat rupanya tapi isine widih. Ya rupanya ora pira. Waduh, tapi apeme waduh. Siapa ka apem bayaran. Pugu bararasi ta apem. Nah, iyalah cinta. Urang lamun berbicara cinta kos gitulah. Kuari jelema mencintai cincin. Hudang tipeting batur matahajud kunaon ngagosokan cincin. Eta kaman lamun disoting ku urang meureunana diungar lembur bloon biasa. Ngagosokan cincin tengah peuting ku goblok-goblok deui. Mun pake maca Quran atuh, tapi tetep bae cinta cincin. Masya Allah, disorot deui. Oh, pohara di luhur disorot, dihandap disorot. Padahal kitu-kitu kene. Bolon budak dibebenjokeun ku nu leuleumpangan di rot cincin. Digulak digelik, digulak digilak, digulak di wow, cek leunggeus aya seteran. Ya cerita cinta. Cinta wanita, cinta dunia, cinta cincin, cinta kendaraan, cinta jabatan, bebeakan. Kitu kene cinta Allah mesti loba nu dikorbankeun. Nah, ieu mah kan ngaji rasa. Nu mantak dididikna lalaunan ku guru thariqah teu bisa sakaligus.
anu langsung sekaligus tamat mah sugro kubra wah tuh beres tak bagus fotokopi bae ku sia meuli ka ditu kemeranggen aya buku-bukuna bacaan ku sia mentem sepeleng bisa tapi dididik ieu lah didele langkah-langkahna didele kekepesanana terhadap dunia dididik dicarekan tingkatkan ieu kieu kadele mun cara lang-layangan geus bisa dipaenkeun kudu maenkeunana lantaran ieu lang-layangan berat ka buntut teu daek naik kurang buntut dibuntutan berat sabelah ngigir bae berat kabelah dia ngigir bae diopenan talang layangan teh buntutan abeh naik buntutan oh ieu teh miring bae belah dia kurang diraut deui supaya ngeunah enteng paenkeun ka dieu nurut ya guru terhadap murid seperti kita itulah dididik ieu teh supaya boga rasa bahwanyana didelekeun ku Allah bahwanyana didengikeun ku Allah bahwanyana teh dikanyahokeun ku Allah tak kena boga rasa eta tah pan urang ge ngaji manggeus nyaho malah didengung-dengungkeun disapekar wujud kidambako mukhalafatun lil hawadis aduh masya Allah tapi kalakuan anak kostungan ngartikana wujud girambako aja wayang ngeridit bae wayang main bola di TV terus bae hei ai isya kaunuhu aliman samian basirona mana ai dina bahasa peker mah pohara jasa diberjamaah gun kunyano ceramah bisaan jasa saudara-saudara sekalian MZ bae mata kali geus paeh kan MZ na tapi kalakuan kos adu teu ngarti lawan tak teu boga rasa ieu mah deuk dididik rasa supaya ngeunah anu luar biasa maca Quran teh nikmat zikir teh ngeunah maca sholawat teh nikmat ngeunaheun tafakur teh geunaheun sakumaha tadi urang salat Allahu Akbar kemudian ayat tah kuari reungit urang lamun teu ngarti bahwa urang kerjeng Allah eleh kuda mah sesepak war cakna mah teu batal tapi kulantaran urang ngaji tauhid aing nangtung nang Allah reungit ge hiber nang Allah ketika reungit cocok ka aing nocokna eta menang Allah geus bae nafsu aing teh embungeun digegel reungit ngan aing keur dicoba ku Gusti Allah baik-baik besi aya reungit meureunnan ieu reungit teu boga parab di mamana meureun parabnyana teh kudu di aing nangatur Allah meureunnan nyana supaya sebeuheun di aing nyangakeun sadaya-daya Gusti abdi mah keur ka Gusti lain salat tungtung mah ngobrol jeung reungit eta mah jam penjabaran mata ieu mah rasa hese dijabarkeunana ketika orang salat Allahu Akbar panas cik watak urang mah embung jasa hareudang teh jahayangna mah tiis ngahiliwir tapi dibere panas perangan ku urang je cak watak da ieu mah watak ngan aing keur merangan watak deuk jeung Allah aing mah mulai roh ngomong cak roh teh sia mah hayang ngeunahan bae hayang tempat anu sejuk dahar hayang ngeunah beuteung hayang sebecak roh atuh eta mah urusanna zahir aing tirok diurusan ku sia iraha aing diurusan ku sia aing teh hayang maca Quran aing teh hayang nyaho ka harti Quran aing teh hayang nyaho kana rahasia Quran ku sia teu pernah diparaban aing nu diparaban teh zahir malulu ribut roh jeung awak kitulah thariqah ketika terus urang ngadidik roh bakal ngomong ke awak ketika awak urang lapar dahar cak roh tuh sia deui bae dahar ketika hees tuh cak roh sia deui bae hees aing macan diparaban-paraban ketika dur zohor urang hees tuh bagian aing hees deui bae
cakroh ieu rahasia atuh mere dahar ka aing goblok tolol cakroh roge nyarekan ka awak urang ketika urang ngaji babarengan reup hayas cakroh teh tolol sia deui bae ira deuk beresna tuh geus pugutun tuh sia molor keur ngaji ge HSB ai deuk ira di parabanana tuh ketika orang maca Quran kakarak menang sayat 2 ayat haji bae sadaqallahu lazim goblok cakroh tolol sia deui bae asal kajen kumaha ge coba ta sadaqallah naon ge bener bae ngopi tuh kan cakroh teh ya tuh sia deui bae ai irah di parabanana roh marah antap cakroh kayak di akhirat sia aya dibeulem sia badai geus dibeulem panjeung aing-aingna cakroh teh wayahna atuh ieu lah toriko dibulak dibalik ngeuweuhkeun watek tobeat urang di ka Allahkeun supaya leres sakumaha halang layangan dipaenkeun ka mana belah dieuna ku guru maksudna belah dituna ku Allah. Ketika datang instruksi ti Allah persis ka Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq cak bojal Abu Bakar siap percaya gitu kana lamunan Muhammad kana sihir Muhammad gitu kunaon kamari mah Muhammad masih wajar-wajar kene kuari mah Muhammad bejana mantas di Palestina cenah naik ka luhur lagi ka Sidratul Muntaha ya siap percaya leuwih ti eta percaya Abu Bakar Siddiq iyalah iman anu luar biasa bandingkan jeung urang titah ulah ngridit masih ngridit lah ku guru ge teu kanyahoan ieu tolol teh coba ku guru ge teu kanyahoan ai Allah lah Allah mah gaib ieu toh teu bolot geus datang ka mana ieu urang ibadah iyalah diperlukeun thariqah teh diperlukeun saat jelema teh ikhlaskeun melalui thariqah teh diperlukeun saat jelema takabur datangkeun thariqah teh diperlukan ketika manehana hubud dunya datangkeun thariqah teh diperlukan ketika jelema ieu kitu hubur riasah yang jadi pamimpin datangkeun thariqah nu matak thariqah teh diperlukan bagi jelema nu deuk ka Allah ketika takabur di thariqah mah ulah sok norekat sia abe ulah takabur sing bener norekatna ketika manehana ujub cak thariqah ge ulah sia ujub bae sok geura norekat abeh ulah ujub sok geura maneh teh hubul dunya be datangkeun thariqah abeh thariqah teh ngabasmi tentang hubul mal hubul jah hubul riasah nu matak teu kaharti ieu mah norekat onto ongko dagang limbah ongko tojainya norekat onto ongko ngahikmat ongko ti dituna norekat ongko tapi manehana du dunia terus bohong berarti norekatna tah ieulah diperlukan thariqah mulai dibersihan melalui lelembutan abeh main lelembutan urang aya latifatul qalbi lelembutan qalbi latifatur ruh lelembutan ruh latifatul sir lelembutan sir latifatul kopi lelembutan kopi dan selanjutnya lamun geus rapi lelembutan lah nu main lamun lelembutan geus main mantep jasa duh asana aing bogoh kasar witi lelembutan main tangaranna teh cinta datang teh mah lelembutan juri gatuh ku situ mah lelembutanna ka Allah lantaran geus diberesan engke dibere firasatul mukmin awas adaku firasah seorang mukmin leuwih tajam tibatan pedang ngetek sing hade ka firasatul mukmin mantak mentalah petunjuk ke ahli firasah nah kuari mah ahli firasah mah ge ahli firasah nah mulai kuari dididik lalaunan perlu puasa perlu henteu nu penting mah eta we ku urang zikir tafakur muraqabah di saat-saat anu ditentukeun ku guru kemudian atuh zikirna don khidmah dan lain sebagainya mulai ku hari rada beda ngeunaheun sih dibere ku Allah eta teh geus rahasia hese nyaritakeunana kok lain deui sih rada muringkak bulu asal zikir be muringkak bulu mboa aya jurig henteu muringkak buluna lain ieu mah sabulu-bulu kumaha diberena bae ku Allah ku hari asa aya bae ta Allah di dieu teh asa bareng bae jeung Allah mulai ta dengan sendirina
ulah boga kahayang bareng jeung Allah tapi engke ketika dibere ngarasakeun sorangan. Urang mah ibadah be ulah hayang babarengan jeung Allah, mun hayang bakar kahayal. Ai hayalan mah tuh lain rasa tah mah hayalan ngaran ibadah sesuai jeung aturanana, kieu lah dibere jeung henteu urusan Allah. Nah, ku hari kaget jelema lamun ibadah be terus mulai kok aya kos kieuan, dibere kaget ku Allah dibere kok aya kos kieu, penasarannya nah timbullah penasaran di mana datangna teu jauh. Kadang-kadang ku puasa ku zikir mah teu datang kos kitu kunaon ku digawe di guru jadi boga rasa ku ngurutan guru dan lain sebagainya rahasia Allah. Sebab diberena ketika dinolkeun ulah ayana naon ulah hayangna naon naon di jero hate. Maksud urang Allah geus maha uninga aing leuwih nyaho ka maksud sia dibere tet mahal. Mulailah didinya berbeda jeung batur embung bakalna jeung jelema teh dibere embung bae pokoknya ditanya embung bareng embung hayang sorangan bae mulai mata jelalatan let eueuh deui atawa denge aya suara makhluk anu kurang dinikmati eueuh deui atawa aya nu perlu disampeurkeun urang teh lantaran muasyarat teu bisa ngajaga eta eueuh deui tidinya lah dek didatangkeun deui hesena luar biasa lantaran ti mana datangna jeung kumaha eta mah lain pakasaban urang ja urang mah ngan sakadar ibadah doang dibere eta mah hese diusahakeun kurang hayang eta deui Gusti teu bisa tah urusan Gusti abdi keur harita dibere teh keur kumaha karah teu bisa bae kajen kumaha ge mulai deui di nol-nolkeun deui nu eta teh ka mana kok ngeunaheun amat nikmat amat hese mungkin seminggu mungkin sebulan mungkin setahun eta mah kumaha Allah bae ngan urang pernah dibere rasa penasaran hayang kadinya be ulah waka ka Allah hayang ka eta be terasa eta engke satu saat ketika urang keur nol dibere mungkin rada kebelan tinu kamari terus tak eta teh embung ngadengikeun suara embung bareng jeung hayang ngonci maneh ulah kaget lamun jelema ngonci maneh di jero kamar eta teh keur ngahayal hayang apansa nah ieu rasana kuari langsung ibadah terus kamari aya ahlul farqi palmaiyah inda ahlil farqi al ilmu wal ihatah wa inda ahlil jami azzat wa sifat lantaran sifat moal pisah jeung mausufna ilmu moal pisah jeung alimna sebab alim teh manit tasawfa bil ilmi zaid teh alim kasifatan ku ilmu zaid teh manit tasawfa bil ilmi moal pisah ilmu ti zaid sebab ilmu mah sifat zaid adalah joharna atawa zatna zat zaid kasifatan ku ilmuna moal pisah di ki zaid ketika jaritakeun zaid kiai ilmuna geus aya di jero eta ja moal aya ilmu misah sorangan ti zaid moal bisa sebab ilmu mah sifat arod ngaranna geus arod mah la tufariku moal pisah sifat mah tina mausufna nah iyalah ketika seseorang keterapan kurasa ilmu Allah nyorot apan eta ilmu Allah teh meureun moal pisah jeung Allahna kuari urang boga rasa kadeuleu kanyahoan ku Allah aing ye cek Allah sia di gunung aing aya sia di leuweung aing aya sia di laut aing aya sia di kota aing aya sia di luhur gunung aing nyaho sia di leuweung aing nyaho sia di laut aing nyaho sia di kota aing nyaho sia di lembur aing nyaho peuting aing nyaho beurang aing nyaho di nu loba jelema aing nyaho di nu sorangan aing nyaho berarti urang kanyahoan bae ku Allah ilmu Allah teh ngalimpudan urang. Nah, urang teh asa ngojai di ilmu Allah sedengkeun ilmu teh moal pisah tina zatna. Kuari ilmu Allah atuh moal pisah ti Allah na ja alim teh ilmu moal pisah ti alimna. Berarti atuh urang teh keur babarengan dina ilmu Allah rasa urang babarengan jeung Allah berarti. Nah, ieu keur carita dua macem indah ahlil parqi urang asa ka ihatoh ku ilmu Allah. Ketika orang jadi ahlul jam'i, orang babarenganna jeung Allah melalui zat, melalui ilmu teh tadi. Nah, nu mantak dauhan Allah, ma yakunu min najwa salasa illa huwa rabi'uhum.
urang lamun kertiluan Allah nu kaopat da selalu bareng berarti selalu bareng walakum satin illa huwa sadisum urang limaan Allah nu kagenepna berarti selalu aya wala adna urang kaopat Allah kalimana urang katilu Allah kaopat da min zalik wala aksar illa huwa mahum urang 10-an Allah ka 11 urang 1000-an Allah teh nu ka 1000 hijina urang 1 jutaan Allah nu ka 1 juta hijina dina harti teh selalu bareng jeung saha bae urang sorangan Allah ka 2 urang 5-an Allah ka 6 teu pernah bareng teu bareng terus bae berarti urang isin tidinya nah nu mantap ku ari kieu lantaran terus-terusan aina makanu di mana bae urang ayana Qala al-Arif al-Wartajusi radhiyallahu anhu al-ma'iyah bil ilmi umum sifat ma'iyah ku ilmu umum ketika urang boga rasa babarengan melalui ilmu umum tama tidinya teh lamun Allah teh rasa bareng bae urang teh ku ilmuna deukeut atuh ka Allah deukeutna urang ka Allah ku ilmu atuh tama khusus garana wali ngan wal qurbu bil ilmi umum deukeut ku ilmu umum wa bi zuhuri tajalli khususun lamun ku zahir tajalli eta lah khusus kuari kieu urang ibadah bae ka nyai-nyayan aya dibere duh rasa nyahona Allah ka urang aya di diri urang cak Allah ulah nanaon sia ku aing dibere ilmu ngan ilmu na beda ti batur ilmu sia kudu dipetakeun nyaho sia petakeun metakeun anak bahwa aing teh nyahoeun ka sia pada teh urang boga ilmu urang na teh kudu dipetakeun bahwa Allah nyahoeun ka sia ka urang petakeun geura ilmu tak ilmu sia petakeun bahwa Allah teh nyahoeun ka urang ilmuna ilmu Allah urang dibere ilmu kanyahona urang teh bahwa Allah nyahoeun ka urang eta teh anu Allah atuh urang mah teu daya teu upaya teu boga naon asana puyeng cenah kieu emang sama puyeng bae perhatikeun urang bodoh ka Allah kuari dibere teh ilmu bahwa Allah teh nyahoeun eta ilmu urang teh dibere ku Allah teh nyahoeun ka urang nang di Allah eta teh leutik du kos kitu mah umum tamah kuari kieu aing mere ilmu ka sia mere nyaho bahwa Allah teh nyahoeun ka sia beuki luhur tuh tadi maka karat ge aing mere ilmu ka sia geus kuari urang boga rasa ku ilmu urang bahwa Allah teh nyahoeun dibere kuari ku Allah ditambahan ilmu sia teh petakeun bahwa Allah teh nyahoeun ka sia pan eta kudu bake ilmu ta eta ilmu nu eta ge tu nu kahiji nu kadua nang ti Allah tah eta balai dihayal ku rasa kuari ku kos kitu doang mah tak ku kuari kus kitu doang mah eta mah umum asal urang ngaji tauhid kebal aya ner-neran tapi wa bizuhuri tajalli khususun ketika terus bae ilmu urang teh nganyahokeun bahwa Allah teh nyahona Allah ka urang teh maka ilmu na bahwa Allah nyaho ka urang teh eta menang ti Allah geus urang teh leupas tina ilmu henteu di aku ilmu eta teh danu Allah setit catungtung ilmu eta di aku eta teh hijab pengakuan urang antara urang jeung Allah moal zahir Allah lepaskeun geura ieu urang dibere ilmu ku Allah ilmu eta teh jangan nyahokeun bahwa Allah teh nyahoeun ka urang ta eta ilmu eta teh nu Allah ketika eta ilmu di aku eta hijab ka Allah moal aya tajalli ka jadi gau sebab di aku satungtung urang ngaku berarti eta halang nu mantak lamun aya kiai ya tah budak so amat sia nyaho alpiah ge panti aing kiai jauh ke Allah sia geus so amat pan sia nyaho Johar Makmun nyaho mantek teh ngaji ti saye guruna ye sia nyaho kalip bengkok teh ti aing di aku kumanehanana hijab jauh jasa jeung Allah kana jan nyana jadi kiai sia bisa baca Fathul Muin ingat menang di saha ieu guru sia ieu bere berkat atuh aing hormat atuh kusiapan aing teh guru sia tidak teu bisa maca Fathul Muin jadi bisa gara-gara aing tah
eta teh ilmu ti aing, etalah hijab antara dirina jeung Allah. Pikir mah kos kitu bae. Nu mentek lamun jelema teu norekat, wow, make di radio, di televisi, di orbit-orbitkeun. Hadirilah pengajian kilatan di pondok pesantren Asupendia. Orang di jero dagang karung. Nah eta teh kos kitu teh bagus. Cek ahli tarekat mah henteu sebab aya sebuah pengakuan. Jauh ka Gusti Allah. Sanajan cek syariat mah masalah untuk syiar. Ngan di akhirat jauh nyawa jadi boga ganjarannya henteu. Hadirilah pengajian Alfiyah, Fathul Muin dan lain sebagainya bulan puasa sampai tanggal 20 dengan uang miftah 5 juta. Kata Pak Kiai dagang ilmu syiar dikaradiokeun, dikatelevisikeun, di selembaran dan lain sebagainya. Salah henteu demi syiar cak ahli thariqah. Salah moal menang ganjaran sebab aya sebuah pengakuan hijab antara diri jeung Allah. Tuh, banyak berbagai tingkatan-tingkatan. Nah, kuari marasa ya we Allah jeung melalui ilmu ti kelekep ti ilmu Allah. Ya aing benta dibentakeun ku Allah nyahoeun, aing peureum dipeureumkeun ku Allah nyahoeun, aing udang diudangkeun ku Allah berarti Allah nyahoeun. Aduh, aing teh kelekep dina ilmu Allah persis sakumaha urang kitu di laut. Urang silem di laut, kahareup ka tukang kagigir kabeh cai laut, kaluhur ka handap cai laut. Ieu ge urang ti kelekep dina ilmu Allah, kahareup ka tukang kagigir kaluhur ka handap ilmu Allah. Ti kelekep dina ilmu Allah. Ambalayah keneh tah manungkos kitu mah. Loba keneh, ya Allah. Eta ge geus hese jasa sih ulah nganggap ngambalayah ulah. Ieu keur carita nu ka Allah, loba tah manu kitu mah. Menteknya nama beuki sieun bae ka Allah. Titita ngredit ngabiri gidig. Kita asup ka Golkar. Embung sakumaha deuk kaseuneu sieun ka Allah. Sieun nu geus kitu. Diajak ka pendopo bae embung sia bae. Embung aing mah pokona nu penting mah. Usia masuk kitu bae. Aing datang embung ka pendopo teh berkatna mah tetep kiriman. Jiblon mah jelema. Nah, ieu geus beuki apik beuki sieun. Kunaon eta rasa dikajahokeun ka Allah beusi salah ambalayah. Tapi ketika nyana lepas teu di aku ieu kicep nu Allah, denge nu Allah, ambe nu Allah, rasa sakabehna nu Allah, urang mah eueuh tatadina ge aya diayakeun ku Allah engke ge eueuh, berarti aya na urang mah lalagaan nu aya na hakiki mah Gusti Allah. Geus bae boga rasa eueuh bae urang leng majzub ngaranna katarik hate kana ayana Gusti Allah. Majzub ngaranna nu kos kitu teu boga rasa dirina aya nu mantak keur majzub kitu mah nyana edan katarik rasa ku Gusti Allah. Nah ieu teh ya kajeun teuing nyana teh salat keur edan Allah, kadang auratna kadeuleu majzub ngaranna dihampura ku Gusti Allah sebab keur majzub jaku Allah ditarik rasana. Kana ngaranna teh engke teh bebak kok cager dititah ku Gusti Allah kembali ke masyarakat. Nah eta teh geus dibere ku Gusti Allah tajalli kadeleuna gunung lain gunung tapi Allah laut, kadeleuna lain Allah lain laut tapi Allah, tangkal lain tangkal tapi Allah, tajalli eleh kabeh ku Gusti Allah sebab ieu dunya ayana lalagaan. Tadina eueuh kuari aya ti eueuh ka aya nu ngaayakeun Allah. Sanggeusna aya nun naon ngaranna utar atur Allah geus kadeuleu ombak laut diatur ku Allah, nu kadeuleu lain ombak lautna tapi Allah nu ngaturna. Gunung luhurna ieu nangaluhurkeun Allah, lain gunungna nu kadeuleu aturan Allahna ditajalikeun ku Gusti Allah. Geus kabeh nu kadeuleu teh ieu teh lain dunya tapi nu nyieun dunya ti eueuh ka aya ti aya ke eueuh deui, berarti ieu mah lalagaan percis kos kalangkang bae nu aya hakiki mah Allah ditajalikeun ku Gusti Allah blak ieu lah nu hese. Ieu lah pangkat kutubul aulia wa tajalli khususun wa dzalika wallahu a'lam bissawab. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
walau alqahu lan lamun nibakeun ya si wong ing sakhos bimain mugrikin ing dalem banyu kang ngerem fadaqamahutun maka nyaplok ing sakhos apa hutun iwak banyu wajibal kisos fil azhar maka wajib apa kisos ing dalem mungguh kaul azhar gairi mugrikin atawa banyu kang ora nangirem fala kisos walau akrahu lan lamun maksa ya si wong hu ing gaira lakotlin ing atase matayani falaihil kisasu maka ikut tetap ing atase wong al kisasu falaihi maka ikut tetap ing atase wong al mukrih utawi kisas wa kadzalal mukrahi fil azari wa kadzalal halika ya ikilah yajibul qisas alal mukrahi ingatas kang den paksa ing dalem mungguh kaul azhar Fa'in wajabati diyatu uziat maka lamun wajib apa diat uziat maka den bagi rata ya diat maka den bagi rata ya diat Fa'in gabawaduhuma maka lamun mapadaning maktul sapa haduhuma sapa salah suwijine karone mukrilan mukro faqad balaka bal kisasu alaihi maka utawi kisos ikut tetep ingatase ahad fal kisasu alaihi maka utawi kisos ikut tetep ing atase ahad Alhamdulillahi rabbil alamin dina minggu ieu loba anu laporan hiji laporan muludan di masjidna masing-masing nomor kedua ngabesan sekula mah ngabesan mah tutu kudu bebeja tah mah kumaha bae di ditu urang mah alhamdulillahirabbil alamin masih keneh sempet ngahadiran naos lantaran urang mah nu ngondang eueuh duit teu boga di imah pemajikan yang geus kolot ningan ngaji we minggu kamari menang danana alhamdulillah 23.035.000 23 juta minggu nu kamarina deui 27 juta alhamdulillahirabbil alamin kamari mah hujan anu minggu ieu mah teu hujan mangan loba nu ngabesan masalah urang bacakeun heula Fatihah nomor kahiji meninggal dunia Haji Sakri bin Sinan dari Selasa malam Rebo Pasirangdu kemudian gitu saya Haji Muhammad Zikri Apandi bin Haja Siti
binti Suwabah. Almarhum Hajah Siti Mainah binti Sadun. Almarhum Haji Zainuddin bin Aswad Cigombong Bogor. Untuk almarhumah Rohayah binti Haji Mansur telah wafat Sabtu pagi. Kampung Rawa Berem. Haji Harum bin Haji Hamim Haji Johari bin Samaah. Kemudian almarhum kedua Haji Misi bin Ali Hajah Aminah binti. Keluarga Toko Mas Tabran. Kemudian Al-Baghdad Hapuni bin Haji Abu. Kemudian Kitu Haji Kulsum binti Ubing Durahim bin keluarga Haji Muhammad Dhari. Terakhir ialah kurang sehat di Marinten binti. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yauma badan aros kumaha lamun daging akikah dipake haul keluarga menang atawa henteu menang teu naon. Ieu menaros kumaha anak kula naon ekah anak kula dagingna dianggo salamet ibu kula sarua jeung tadi kumaha meunang dan teu naon ekah nya pake salametan sakalian ieu bae sakalian lain sakalian pelit ka batur teu naon dibagikeun keneh dagingna. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dina minggu ieu urang puteran kaopat nu insyaallah sabulan deui kurang urang bakal ngayakeun mieling jeung diri urang mengenang seorang kutubul aulia ialah nunggis kamasyhur di mancanagara Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Bacaanana besi pohoan mun ngadenge seorang manusia agung mun Kangjeng Nabi sholawat sallallahu alaihi namun para sahabat make taraddi radhiyallahu iwal hiji Sayyidina Ali make karramallahu wajhah lamun ulama make rahimahullahu ta'ala lamun para wali make qaddasallahu sirrahul aziz atawa quddisa sirruh. Lamun tukang main gapleh tamalla'anahullah. Aya paranti-parantina antaranya nama keur ngahiji jeung setan. Babajaan paranti setan mah la'anahullah, muga ngalaknat ka setan Gusti Allah kitu bae.
munnya marah pan sia ka aing nyumpahan aing malain ka siana ka setan nu aya di jero sia sakalian jeung siana. Aduh, masyaallah. Urang neruskeun materi pengajian urang tentang jiroh. Angel yang magang geus bab ieu mah panjang dongengna. Lantaran ke nyaritakeun kisosna, nyaritakeun diatna, pembagianana dan lain sebagainya. Ialah undang-undang Islam nu kudu dilaksanakeun di negara Islam supaya silih kadeudeung jeung silihnya terjadi, ulah silih rusak, ulah silih sigeung, ulah silih aniaya. Nu manteg Allah geus leuwih ngatur, leuwih nyaho kana aturanana, sehingga urang selaku manusia tinggal nuturkeun aturan-aturan nu nyieun manusia. Urang dijieun ku Allah, Allah mere aturan melalui Al-Qur'anul Karim nu diwahyukeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal nurut tuturkeun Kangjeng Nabi urang kitabna Al-Qur'anul. Sakitu bae geus ulah make aturan-aturan manusia ieu mantap luar biasa. Dia make aturan manusia paeh, make aturan Allah paeh. Mun kitu mah kaluar ti aturan Allah urang moal paeh. Los kaje. Mantap cek Allah besi sia rek maksiat ka aing heg bae. Sadaekna sia asal ulah cicing di bumi aing. Teangan ku sia bumi salian buatan Allah. Mal banggi tuh. Geus kurang kumaha deui ya Allah. Lamun urang ngalenyepkeun sasadar-sadarna. Coba ge merenung urang teh, aing dijieun ku Allah, dihirupan ku Allah, dirizkian ku Allah, engke bakal babalik ke Allah, bakal ditanya salila hirup urang ku Allah, tanggung jawab aing di hareupeun Allah kumaha mun aing teu make aturan-aturan Allah. Renungkeun sakitu bae, renungkeun sakitu bae ge beuh luar biasa, bakal ngerenyed hate. Mun kitu mah make aturan Belanda bakal panjang umur. Mun itu mah make aturan Amerika bakal nambahan umur hegae. Tapi da umur geus dibates, tapi hirup urang pake aprak-aprakan kaluar ti aturan Allah. Akibat tidak kaluar ti aturan Allah, kos kieu lah bentuk manusia bangsa Indonesia khususna umumna di negara-negara sadunia. Terus kieu cak Allah ulah mabok, cak Allah ulah zina, cak Allah ulah maling, cak Allah ulah korupsi. Ta eta teh kaluar ti aturan Allah. Awas cak Allah lamun sia teu make aturan aing, heug di duniana teu diterapkeun aturan aing, moal kebal deui modar sia. Balik ka aing. Tanya sia ku aing, siapkeun pertanyaan, jawaban pertanyaan Allah melalui malaikat. Namun di sebuah negara urang ya, negara urang negara demokrasi henteu nerapkeun Al-Qur'anul Karim, tinggal sabodo engke paeh los. RT Adia sia. Duh, memehna geus disia-sia. Dia sia. Ku kolot bae ge disia-sia. Ka dia sia. Muringgak puluh urang.
padahal mah lah sapira kolot artinya mau dikukumakeun man ieu malaikat zaman dia geus nyekelan rantai bae tadi sia teh di KRT-an sabaraha sia hirup lurah sia saha Bangkawara amat lurah sia pancak RT nya ka Bangkawara dah deuleu bukuna ku sia camatna saha sia bupatina saha sia gubernur konde apa kopeah sia menteri sia presiden sia saha duh cak RT teh nyangageun sadaya-daya lain sadaya-daya sia ngaji henteu kesempatan Nabi ka desa Malulu salila hirup sia kesempatan ngaji saya kita kusaha sia cicing hirup di desa bae lurah geus teu bisa kumaha panggil presidenna makin teu nerapkeun Al-Qur'an apa eueuh informasi Al-Qur'an aya malah Al-Qur'an ge dibaca dimusabakohkeun kula teh nu ngabiayaanna ge lain kula hartina negara ku kula dikondisikeun tajuk kunaon teh diterapkeun isi kandungan Al-Qur'an atuh bongana menterina menteri keputusan desa MPR jeung DPR pusat ngelolana kos kitu ayo di mana ieu urusan-urusanna kok bisa diputus gitu di daerah tingkat 1 gejak gitu DPR aja ku bupatina disetujui emang dititahna ge ku bupati ieu geus acak-acak atung ku sebab henteu neundeun aturan Al-Qur'anul Karim na ieulah bakal disidang masyaallah mejeuna jang ka neraka sakitu ge alhamdulillahirabbil ieu sakadar supaya nyaho bae jamual ieu moal negara urang dek dirobah supaya jadi negara Islam lain moal jauh melung lain eta teh kudu perang berarti urang micen HAM demokrasi dek neundeun aturan fikih baik Imam Syafi'i Hambali Maliki yakni Al-Qur'anul Karim ieu teh lain lalagan perang meureun saparo bangsa Indonesia kojot paeh kitu keneh Amerika ge malodar bae sarua bae ngan ieu mah nyaritakeun teu nerapkeunana Al-Qur'an ta eta teh bakal disidang gitu mata kula ngomong ku ari besingke dipanggil ku malaikat Zabaniyah haja uci maju aduh sia dititipan ilmu Al-Qur'an pan ku Gusti teh pernah teh disampaikeun abdi mah moal ngajawab Gusti izin abdi mah beusi salah aju eta bae teh Haji Makmun gerokeun aya nyana bae teh cak Haji Makmun kabeneran kula ngabesan cenah eta tah eta ditanya ke nyampaikeun apa henteu ulama nu dibere amanat Al-Qur'anul Karim pernah nyampaikeun pernah mana saksina loba nah ieu mah aman berarti lamun ulama teu pernah nyampaikeun malah ngadukung penuh kana aturan-aturan manusia ieu mah bareng sia jeung bupati bareng sia jeung RT kiai tinggal kiai udang-udangna segede bakul los didinya we dihijikeun di bendera Golkar menuju jembatan Shiratal Mustaqim ngaguling ragag di jembatan Shiratal Mustaqim di kajero neraka jahanam pasti jasa aing mah ya pasti ieu mah ngabejakeun ge pasti ka nerakana sebab teu make aturan Allah ieu mah ngabejakeun doang ngabejakeun doang tah udah percaya dah henteu sabodo aing geus ngabejakeun mah lulus guys jadi di akhirat tah maju aja uci ka mana bae guys
geus kabejakeun geus tah. Lantis geus tah. Geus beres tah. Saksian ku sararia tah. Geus aing mah beres tah. Duh masyaallah. Inggis. Teu diterapkeunana ieu hukum Islam di antaranana had kisos bakal ditanya. Lantaran dina Al-Quran walil kisosi hayatu ya ulil albab. Cak Allah aing dedeh ka manusia, aing nyaah ka manusia supaya ulah silih rusak. Andai kata aya nu ngarusak, nu ngarusakna siksa abeh nu lain aman. Aya nu maling, datangkan isobna potong abeh henteu terjadi pamalingan deui. Aya anu mabok had abeh ulah terjadi mabok di nu sejen. Aya nu zina ranjam atawa had tergantung kumaha zinahna muson apa ge muson. Lamun eta dilaksanakeun moal terjadi di nu sejen. Lamun aya jelema ngabunuh bunuh deui, engke jelema ngedet deuk ngabunuhna. Terjadilah saling hormat engkena. Tah eta teh hukum nang aing teh nyieun sia. Bumi jeung langit nangieun aing nyieun aturan laksanakeun ku sia teu dilaksanakeun awas wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Jelema nu teu ngahukum maka hukum Al-Qur'anul Karim hukumna disadaun kompetkeun sakompet daunkeun jeung kafir. Teu mana tempatna kafir? Di mana kafir tempatna? Di mana tempatna kafir? Berarti ieu RTB lah heulanan. Kita simpulna kos kitu tah. Ieu supaya nyaho doang. Geus nyaho mangke nyana merenung di kamar sorana. Je. Aing kumaha nya. Apa eureun bae kitu. Je. Sabodo sia aing mah geus ngabejakeun geus. Ieu mah sakadarna bejakeun tah wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul bolo baja sa faulaika humul zalimun dan lain sebagainya. Tewak. Nah dia maling non, maling kotok. Wow, menyon banget menyon, irung menyon, mata geus kader maling kotok doang. Deh tewak ya, maka dasi. Sabaraha ieu? 10 triliun. Isuk naik kapal udara. Tuh masalah. Acak-acakan di negara urang teh duit 10 triliun negara. Duit sosial ti jamaah haji bae jamaah haji Masya Allah aya jumlahna teh 3 triliun. Kuari terkumpul ti dana sosial jamaah haji 3 triliun. Mentak dek ngabangun gedung engke di Mekah di Jeddah. Seluruh jamaah haji engke bakal masuk ke gedung Indonesia di Mekah bakal nyen gedung lamun diizinan ku negara. Presiden nanya dana nanti mana terkumpul 3 triliun tapi sampai saat ini belum tanda tangan. Dek dikumakeun geus ulah loba diomongkeun teh mah duit kos kitu mah. Engke bae RT bere bae. Cek RT sia aing ka neraka ongko dibere henteu. Ente mah rugi jasa. Pokoknya ti camat ka handap mah rugi bae geus. Ti camat ka handap beneran ieu mah. Nya ka neraka nya teu dibere geus eta mah. Camat lurah teu kabere nya namun teh. Ti bupati Galuhur. Waduh. Lain letik-letik dan. Panjenengan kiai nyaho. Sia masuk kaju ka jero kitu eta. Mal diomongkeun ku aing teh nyaho mah. Emang kiai dek jadi pengurus haji. Geus meureun. Eta dana lain letik-letik. Oh, nu dikorupsi mah geus teu kudu dicaritakeun nu dikorupsi. Ieu mah keun bae ngan hartina teu make aturan Al-Qur'anul sabodo sadaekna ngan engke isuk page topae. Iyalah bukuna bakal dicokot ku malaikat Zamadia ditingali. Iyalah pecinta HAM dengan Obama, Bill Clinton, Bush dan Kennedy. Nah iya bakal ieu sekedar jang merenung begitulah engke keayaan di akhirat. Ieu supaya ngaji urang nyangkut teu make aturan Al-Qur'an.
malah ayeuna mah geus bahaya kamari ieu mah NU masih bercokol di negara. Keputusan-keputusan hukum teh hasil daripada muktamar NU. Kuari mah kitab NU na geus ditilep. Nu ngaran Raudhah geus teu meunang dibuka, Tuhfah geus teu meunang dibuka. Cukup dengan kitab-kitab Wahabi atas nama PKS. Mun hayang nyaho bos kitu teh. Didukunglah ku Muhammadiyah. Kaharepna wallahu alam kumaha. Nu mantak Gus Dur harita datang deui ka kula ajun telepon bantulah NU Kiai cek manehanana cobalah peduli terhadap NU. Emang kenapa Gus? Waduh ke depan anu mantak sering ka dieu nyana ngalengis nitipkeun. Cobalah ikut serta di NU Pak Kiai. Sebab kedepannya iya kuari nyata tolak tilu baheula mah selama NU terus-terusan ilu di negara didenge ku negara lain sekedar ikut serta tilu kuari 3 jadi 1 muina menandatangani padahal muina ma'ruf amin ma'ruf amin ya rabbal depak dan lain sebagainya encan deui nu lain-lain ieu sakadar nganyahokeun 10 poin nu bakal dirobah ulah kaget tapi pan urang tetep bae teu ngeunaheun bakal aya huru-hara tentu bakal aya huru-hara kajian kumaha ge kabeneran NU na sangat lemah bodoh salapi maksudna ai baheula mah NU teh terkenal dengan salapina kuari NU bodoh salapi dimainkeun mantak tanggal bulan Islam tiba heula mah akur bae selama NU nyekelan salapi tapi ketika NU ngalengkah keluar tina salapina saeutik mah kuari tanggal geus lain deui terus bae baheula cekelan NU kuari dicekel ku Muhammadiyah gengsi jeung ego nu gede kula ngan sakadar ngabejakeun doang jadi kaditunang ke ieu terus bae pas ini jeung pas ini geus terserah tamah ndek kumaha ge ngan sakadar ngabejakeun lantaran 2 organisasi gede tetep masing-masing egona tinggi dek milu ka mana sabodo tapi kan orang NU tapi ieu pemakaian lain NU ieu nu hese ge ketika orang-orang NU haju make pakaian NU makan ngeunaheun tapi pan ieu geus lain nah ieu kadituna wallahu a'lam muktamar tinggal muktamar lantaran kos kitu kaayaanana jadi ieu mah deres hasil muktamar suguhkeun ka nagara dipake di zaman Soeharto kuari nah ieu lah anu berjenggot lain jenggot anu salah anu calana putih nang kahandap lain calana anu salah tapi etalah di Arab kuari geus ningali Indonesia mantak siap dibangunkeun ku Arab sesuai jeung gambarnya nu penting menjadi Wahabi dekan dibangun di Indonesia pesantren-pesantren Wahabi melalui alumni Madinah direncanakeun di Jakarta ge bakal aya di Medan bakal aya di Aceh bakal aya tah di samping eta dana di ditu deui dipatikan bakal turun melalui negara di Australia jang pondok-pondok pesantren yayasan-yayasan ieu mah sakadar ngabejakeun percaya teu percaya kos kitulah kronologi jang naon supaya salapi hancur sebab di mana di negara mana bae nu kuat berjuang ngadirikeun nanceurkeun agama Allah sangat diakui ku Amerika salapi Islam ortodok Irak anu kuat Sunni datang ka kuari nu nya nama cerik kunaon nah nan tentara Amerika dibawa balik ceriknya nama caknya penciteun aing nu sajen mah surat nya nama cerik dek ira hadai urang berjuang neangan ridho Allah tah eta di Iran masih kena aya Sunni ortodok di Indonesia kuari masih kena kental dengan Sunni dan ortodokna ngan mulai kuari ngalalengkah seetik dikeroposkeun di negara NU na maksudna tah ieu sakadarnya hobae mantak ulah kaget loba perbedaan
engke geus transisi agama kakarak engke neangan kieu yang kitu debat anu luar biasa dek diwahabikeun di urang teh sekedar informasi bae sing ada anak urang sing ada incu urang sebab hancur ketika geus diwahabikeun hancur gitulah nu mentek ieu di negara urang teu make aturan Al-Qur'an bentuk nagaraan tapi masyarakat nama masih alhamdulillah tolak tilu jadi hiji tetep baik masyarakat ang-angan kene masih terengiang-ngiang suara kiai di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Aceh tetep tiga baik sangkilang diputus ku depag hiji jadina tolak tilu bebeja nyana di Cisoka bebeja ka kiai di Balaraja bebeja di Serang bebeja di Pandeglang di Tangerang tilu baik masih nurut kene aya nu tilu jadi hiji terus bae nyana rumah tanggana teu eureun-eureun gering bae teu eureun-eureun datang ka kuari gering bae begitu kukula dirobah eta meureun gara-gara tolak tilu jadikeun hiji coba kuari pisah sageus pisah engke kawin heula muhalil ke mundek kawin deui terjadilah seperti eta kuari cager mau dibejakeun jelemana moal tetangga Pak Haji kabeh kitu mah Masya Allah nah iya mak dek jaritakeun teu make aturan Al-Qur'anul bunuh deui aman jelema maling potong neundeun sendal di mana bae aman kuari mah urang salat Jumat Allahu Akbar dek khusuk kumaha sandal kulit aing menang mali 300.000 aduh asana dek khusuk kumaha salat urang di masjid atau di musala maghrib Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim mio asana ye nunggeus memio aduh geus kumaha teu aman jasa Gusti Allah engke mah saling curiga terjadi di akhir zaman sakadar nyaritakeun gara-gara teu make aturan hukum-hukum Al-Qur'an kieu lah bentuk nagarana saling curiga kieu bae terus rakyat eta ayana rakyat ayana pejabat tapi rakyat curiga terhadap pejabat lantaran patut dicurigai pejabatna sebab teu make aturan Al-Qur'anul Karim terus makin membesar makin ngagedean sakadar nyaritakeun aya nyarita acan ke besi ditanya engke ku Gusti Allah Subhanahu wa taala camat kula sia nyawa aturan Al-Qur'an terang teza ti kiai ajupan sia teu make pan kula mah boga luluhur bupati bupati sia parantos maklum nunyin jalan tilok anggeus teh eta doana luar biasa ka Pak Ismet bajelema keur naik mobil Masya Allah bagus sama ti jalan mudah-mudahan bupati dipanjangkeun umurna keur ngeunah-ngeunah rak direm sekaligus sial di jalan goblok ieu bupati tolol ieu nyin jalan teu anggeus tadi ngadoakeun ku ari kitu bae terus di Tangerang eueuh hiji jalan anu lulus jeung nu anggeus alhamdulillahirabbil pancena kiai make ngomong kitu pan aing ngadukung nyana geus aing teu ngeritik-ritik acan mah aing mesti ditanya engke ku Gusti Allah sia ngadukung baheula ngadukung kunaon data tadina janjina endek sesuai jeung aturanna ngalaksanakeun ternyata henteu manta kula ngomong engke abeh di akhirat aya bentuk kritik kula tah aing ngeritik iya tuh asal ngeritik bae seutik bae loba-loba dibere henteu ku nyana mun kitu mah tah jalan tadi anggeuskeun menang untungna aing 1 miliar tasiah tah Haji Uci 200 juta mah deres kabeli Innova henteu ja emang hayang ya tuh kumaha bae geus aya mah kumaha ieu malam yahkum bima anzalallah ngeri ye keur nyaritakeun hukum kisos teu jalan di Indonesia mun jalan aman ujianana moal aya naon eta bahasa-bahasa di Amerika itu tidak berperi kemanusiaan tah bahasa nafsu
Bahasa nafsu andai kata Al-Quran diterapkan, orang membunuh harus dibunuh lagi, berarti tidak mempunyai kemanusiaan. Cak orang Amerika, laksanakan heula. Lamun eta dilaksanakan negara aman, nyana bakal tercengang. Ya, nanti di Amerika mau kuari pistol mararawa, mantak kulah haju tebetah ge di ditu. Pistol. Aduh, ambalaya Inggris, Jerman, Amerika, Masya Allah bergelimpangan tiap hari itu menang salah setik. Ham tinggal ham. Terusak di dunia justru negaranya mabok aman. Aya obat-obat anu diumumkan dimenangkan. Jeung aya obat nu dilarang, aya nu dimenangkeun. Duh, Gusti Allah Magung. Ieu urang teh nurutan negara itu, padahal mayoritas Islam maca Quran. Aki-aki ge masih dibaca keneh, ku aki-aki sanajan teu ngarti kana maknana. Tetep bae dibaca ku nya. Sanajan saayat ajuheurai tetep. Ieu teu dilaksanakeun ieu mah ieu kisos dan urang mah hanya sekedarnya hukumna doang. Walau alqahu fi main mugrikin aya cai gede model empang jero, model laut atawa model cisadane keur caah gede. Eta mah andai kata urang kadinya tigejebur sulit untuk salamet lantaran caina kenceng tur jero atawa ka laut di tengah laut geus hese bae jang salamet. Ki Zaid ngabalangkeun Ki Umar ka laut, begitu dibalangkeun ka laut can datang acan ka laut aya halauk hiu calangap ngoblok atuh geus eta mah dilegleg ku lauk hiu, dilegleg ku lauk hiu. Tah ieu kumaha tah Ki Zaid nu ngabalangkeun Ki Umar kuari lain ka laut endahan dicaplok lauk. Ta ieu teh apa Ki Zaid tetep bae kudu dikisos. Walau alqahumun Zaid ngabalangkeun hu ka Ki Umar imain mugrikin ka jero laut misalna ai prakpal takomahutun di jero laut atawa can datang ka laut dilegleg ku lauk wajabal kisos. Zaid tetep bae wajib dikisos bae. Sebab sanajan teu dilegleg lauk ge carang nu salamet ka makos kitu. Carang nu salamet mantak lamun aya di tajribah carang nu salamet haram urang teh ngalakukeunna. Andai kata ka Mekah ge ka Mekah ya. Urang ka Mekah naik pesawat terbang ta eta teh meunang atawa teu tergantung kaselamatan. Setelah ditajribah lobaan nu salamet 90% selamat daripada cilaka, kewajiban tetep ka Mekah. Lamun kitu mah ka pesawat nu ka Mekah teh 50% cilaka 50% selamat teu wajib ka Mekah. Tinggal kitu bae tah mah lantaran lolobana. Nah ieu ge jelema malangkeun Zaid malangkeun Ki Umar ke jero laut, kemudian di jero laut di dahar lauk dicaplok lauk baik geus ka jero laut atawa di luhur kene dicaplok. Nah eta tetep bae Zaid da wajib kisos baehan deui Ki Zaid. Geus lamun kadenge bahwa Ki Zaid malangkeun Ki Umar kemudian kuari Ki Umar apa Ki Zaidna kuari dibuluh deui nu lainna moal daekeun bulung balang, moal daekeun malangkeun nu sejen ketika balang wah aing engke mun itu pae dipaehan deui sieun berarti moho mentak walil qisasi hayatu ya ulil albab. Dengan hukum qisas bakal aya kehidupan anu tentrem, kehidupan anu jujur nu aman, kehidupan anu loh jinawi ngeunaheun bakalna. Sebab jelema berpikir aing mun ngabunuh dibunuh deui, aing lamun kitu naon ngaranna maling bakal dihad, aing mun zina bakal diranjam, jelema bakal kuari sieun bakal sieun.
ya maling ditahan doang di polsek tanya maling sebar duit maling ya modal 10 juta udah tenang aja kalau 10 duit uangnya masih ada sekarang ada ya udah guys beres keluar deh panjang kok gitu dong siapa ngerti gitu teh naon mana nah geus pokona mah sia aing mah geus lah pokona kitu beda aman masyaallah karim teh wajib dikisas kumaha lamun dibalangkeun ka cai ari caina teh ieu mah teu bakal ngerem cai nangan sakadar cai empang doang deet Jed malangkeun ki Umar dibalangkeun pimain goiri mugrikeun ka cai antuh nun teu ngerem pala tamah pala kisos teu wajib kisos sanajan aju ki Zaidna paeh di jero tetep bae teu kudu kisos lantaran galibna manehanana eta jelema nu dibalangkeun ka cai eta adalah salamat. Jadi kulantaran biasana salamet henteu ngerem kabeneran ki Umar nu dibalangkeun ku Ki Zaid kadinya hae tetep bae pala kisos teu wajib kisos. Zaid malangkeun ki Umar ka cai anu tarang ngerem kabeneran horeng di cai tersebut teh aya kitu aya lauk atau aya anak buaya teh nyaho deui urut kamari caah di Cikande aya anak buaya teh kanyahoan ku urang asup ka empang kuari Ki Zaid teh malangkeun Ki Umar ka empang sabaraha jerona empang paling gasa cangkeng barang diasupkeun ka empang brus kadinya aiprak horeng aya anak buaya di jero leg bae ku anak buaya beunang huluna potong huluna doang sebeuheun geus anak buaya mah ku huluna ge pae atuh Ki Zaid Ki Umar kuari huluan tata kumaha tah apa wajib kisos teu wajib kisos lantaran teu maksud malangkeun ka buaya nu dimaksud mah malangkeun ka cai ngan di caina aya anak buaya lain simpenan Ki Zaid teu nyaho Ki Zaid na ge ta eta mah malangkeun Ki Umar ka cai anu moal ngerem kabeneran dicaplok ku lauk atawa dicaplok ku buaya teu nyahoeun Ki Zaid na bahwa di empang eta aya buaya tetep pala kisos teu wajib kisos. Zaid guari boga musuh ngaran Khalid nah aing greget jasa ka Ki Khalid sial jasa ta budak limbah aing dicokot aing tiapan hirup didinya meuli mobil aing bisa ngabangun imah aing kadang-kadang nyatuni anak yatim aing teh enajan tama formalitas doang ge gegedena mah hayang meuli mobil ngan supaya maju be haju yatim ge dibere ku aing itu keneh fakir miskin eueuh masalah geus Allah tabanu mau ninga kemudian kitu ieu limbah aing disikat ieu waduh ku Ki Khalid sial teh nyahoun anak jawara aing meureunana mulai ku Ki Zaid diasah belati set tanya ku pamajikan ngazanaon Kak belati anu teu diasah jang naon mencit embe nyawa aya bae ka dieu ramona nya embe ramuan kalau ngomong sikap pencet sia tuh kakak masuk aju kitu dah kebal aing jadi gunakeun ilmu aing tidak leutik belajar pencaing can orang ngaleg-leg jelema ka ya naon entak geus sok lo ngomong sia limbah sikat batur lah Kak geus saya aturan-aturan Allah lo ngomong sia ana yang bisa nyandung teh ku limbah apa majikan geus teu berdaya
Kuari Ki Zaid ke Tanjung Priuk berhadapan dengan si Hercules. Sini ada apa? Aku punya musuh nih. Siapa? Tuh Khalid. Ya udah, tenang. Sikat habis apa gimana? Iya, sikat habis. Ya gampang itu. Tenang aja, kecil itu. Yang penting tenang. Pengen berapa kamu? Satu buat mabok, yang kedua buat beli obat, yang ketiga buat beli perempuan. Nah, itu aja makanan gua mah, cek Hercules. Ya udah, cukup 50 juta. Itu buat saya doang, ntar anak buah. Bapak anak buah kan saya tuh mobil saya. Udah cepet ya? Ya udah. Cepet di bon. Si Hercules. Nyawasin tak si Hercules. Diganti gue jadi Herudin. Eta geng Jakarta eta geus pernah ka dieu nya mah silaturahmi. Tah kuari Ki Zaid ngabon siher. Tita ngabulu Ki Khalid. Boluh pokon lemah. Kuari Ki Zaid nitah si Hercules ngabunuh Ki Khalid, dibunuh bae ceger bae. Iya nu kena saha ieu nu kena kisos. Apakah Ki Zaid apa si Hercules? Hiji. Atawa ieu mah kieu bae Ki Zaid boga musuh Khalid lantaran libahna dicokot. Aduh, aing boga babaturan Ki Umar. Mar ka dieu sia. Aya naon? Ndek datang ke mana sia ngadukung aing sebagai friend. Masih mah kan friend atuh. Atuh heuh. Pan aing masuk nginum lagi 7 up. Orang kampung aing kokotaan gos gitu eta. Ndek datang ke mana sia demi kawan, demi friend. Ai kitu aya naon dia sulah ngomong kitu. Pangbunuhkeun tuh. Saha? Khalid. Ye, kebunuh teh pan bersiko sia pan babaturan aing ku aing di rokokan sia, kadang-kadang di biran sia ku aing, kadang-kadang sia hayang awewe tuh di kawasan pan aing nu ngaduitan, dipuri ke didinya pan sia dibelikeun ku aing 50.000 hutang harita. Lain dibelikeun teh hutang mah. Loba jasa ya ambalaya ku ari ieu apem masyaallah ambalaya. Di Pasirawi di kawasan loba di dia dipuri ge alhamdulillah. Sararia jasa. Geus puguh tambah ai di ditu mah dicitra mah wow. Eta mah biang kabair tah mah di dinya mah. Dilingkung-lingkung kudu kitu moal kebal deui di aya Sumarekon. Nah, geus eta mah geus. Wallahu alam kaharepna. Ieu mah keur carita bae moal bisa ditahan-tahan tah mah hakikat mah da gerak Allah. Ari syariat nama atuh ieu jelema nu bangka warahna nu bakal jadi siksaeun Allah. Tah ieu mah keur carita moal bisa ditahan ku ari geus di kitu bebas-bebaskeun bakal jasa. Setahun deui bakal mulai pembangunan. Nah, sia ku aing pan sok diberean bae wayahna. Wayahna pangbunuhkeun. Ki embung, lamun embung sia ku aing sia nu dibunuh. Cipa kitu amat sih. Ayo sia. Ieu belati geus herang kieu lamun ku sia teh dipake ngebunuh Ki Khalid. Siap ku aing nu dibunuhna. Lah tuh masalah limbah ya lain masalah limbah kitu. Pokona mah paehan ku sia. Zaid maksa kaki Umar supaya maehan Ki Khalid. Kumaha tah? Mun kos kitu tah. Lamun tadi mah bonan, ke lain deui masalahna teh mah pandeuri si Hercules make urang tunda heula. Tunda heula di Tanjung Priok di Tanah Abang heula nanti ditu. Ieu mah Ki Umar bae mah masih lokal keneh ieu mancan asup nasional ieu mah. Can asup nasional ieu mah. Ayo, kumaha teh sia? Daek teh sia. Paksa sia ku aing, mun teh siana ku aing do dibunuh. Walau akrahahu lamun Zaid maksahu kaki Umar ala kotlin titah ngabunuh Khalid. Kuari Ki Khalid dibunuh Ki Umar atas paksaan Ki Zaid.
benang kuari kubuser bahwa sidang ternyata memang benar bahwa Ki Umar adalah dipaksa ku Ki Zaid disuruh membunuh Ki Khalid. Kumaha keputusan hukum Islam fa alaihi al-qisasu wa kadza 'alal mukrah fil azhar. Nurutkan cek hukum Islam wajib Ki Zaid sebagai pemaksa bunuh, bahkan nu dipaksa nage bunuh deui duanana. Zaid selaku perancang atau selaku penitah anu maksanyana, nah wajib kudu dibunuh. Kitu kene wakada nu dibaksana Ki Umar bunuh duanana. Bunuh duanana Ki Zaid jeung Ki Umar bunuh duanana aman. Lantaran lamun teu dibunuh duanana cek Gusti Allah, andai kata nu kudu dibunuh nu ngabunuhna doang engke bisa terjadi deui nya pemaksaan seperti eta moal aman di negara. Ayana hukum kisos teh apan supaya aman di negara teh ulah saling mencuriga, ulah saling mengusik, ulah saling rusak, ulah saling zalim. Nah lamun kuari nu dibunuhna teh nu dibunuh nu litah doang engke ieu nya jadi bayaran. Kamari mah dipaksa engke mah bisa jadi pembunuh darah dingin, pembunuh bayaran. Nah supaya aman dia di negara teh aya manusia supaya tentrem, nu salat tentrem, nu dagang tentrem, nu di negara tentrem, nu bisnis tentrem, supaya tala tentrem ulah aya naon nu nitahna jeung nu dititahna, nu maksa jeung nu dipaksa bunuh bae kabeh. Aman jadi moal aya naon. Walil qisasi hayatu ya ulil al-bafain wajabati diat. Kumaha lamun kawajiban diat nu tadina kisos kuari mah kisosna dimusyawarahkeun di meja hijau. Terjadilah penurunan hukum tina kisos kana diat. Kumaha eta fa in wajabati diat wallahu a'lam bissawab.